daharna jeung pena. Cenah dadaro bae teh di jero beuteung. Tuh, lawan bae di dahar kadar. Lantaran ngahiji nu bentak sok dipotong ku madu kontra kuserna. Eta lah yang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Nah, eta teh kumaha kadaharan indungna. Mantap ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali minum bangsa anu asli semacam cai kalapa eta bagus. Mun buah penuh. Bisa gejar kafean. Tah eta teh naon nu di dahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa. Babalik wari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra hayang sakumaha. Kalapa koneng kalapa hejo bahkan dibeli jeung nu ngajualan Allah Gusti. Loba tah eta bagus. Kan jadi anak bersih. Atau hehejoan ya ini bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna. Lamun bangsa geus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna. Ieu serius mah serius. Dibagi dari serius kok itu. Hideung nurut buat teteh ka kopi wali salah. Kotor ke awakna. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina bulan Maulid ieu kadenge di berbagai daerah bagai pelosok urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu terus digiatkeun jang anak tinggi orang supaya nyahun lantaran kuar diunggal-unggal pelosok slogan anti maulidan sepuguh Muhammadiyah sepuguh Persis datang di rombongan nu mengatasnamakan PKS kurang maka jentingnya namanya kurang mau ngaganggukanana nyana ulang ngaganggu kaburang keuntungan anak ke despararaya di akhir nyana ge kaduh mah jeung aing teu muludan deui urang memuludan alhamdulillahirabbil loba pisan dongeng-dongeng keistimewaan dina maulidan ngayakeun ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung supaya benar-benar itu pengakar keturunan-turunan kurang bisi kaharepna ieu mah pohara jasa pohara nama lain naon gangguan agama teh benar-benar dikondisikeun geus bogoh alur-alur politik geus lain maka aturan Al-Qur'an ekonomi geus lain maka aturan Islam make aturan Yahudi kabeh oge kitu keneh budaya. Ieu mah urang tinggal bisa-bisa bae. Urang di lembur di kampung hayu bae nuturkeun para ulama salafus shalihin nurutkeun nurutan kolot-kolot urang nu baheula nu nuturkeun ulama-ulama. Kitu bae bebeudana mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu urang neruskeun pengawasan urang mengenai tentang nafaqah ya wewe dihulu kusalakina artina ieu tolakna didoli ku pamajikanana aing malat azal beli tolak aing kusia umio yang mio terus sama cek pemajikana geus lain kakari sia mah kumio atupan kemari aing numpakan sia eueuh sia numpakan mio dan itu tumpakan jadi hulu bain teh mun geus jadi teu meunang rujuk deui
atawa aya we ditolak tilu ku salakina witi awet derajat jeung kizaid rumah tanggana kizaid ditolak hiji rojinya lantaran ribut bae minta deui tolak deui dua rojinya keneh lantaran masih keneh teu puas bae sarwiti minta deui tolak ka kizaid tolak deui ieu na ieu batin kubro ngaranna teu bisa rujuk deui kudu nikah deui ya meunang nikah dengan kudu make muhalli selang heula atawa nya sarwiti ribut jeung kizaid dina ribut minta tolak biasa awe mah kitu awe mah kitu nanti kurang jadi lalakina siga deh nah cenah ka kieu teh mah bola tolak bae geus kapan sia tolak ieu geus jadi ngaheueuhan tolak pamajikan jadi itu teh kalalagaan tah keur marah tah keur mabok terjadi bae ngade eta tilu sakaligus atawa hiji-hiji bae geus teu beunang balik deui ka jeung teh bobok sekali bobok teu bisa balik deui aya cenah anu ngameunangkeun tolak tilu jadi hiji los tuturkeun sia mun teu ngrebek di neraka jahanam tuturkeun ka ditu urang mah kabehan ge teu miboga-boga kana hukum ja hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa taala lain nu kiai lain anu santri lain nu ustad nu Allah sakadar nyampekeun keukeuh cenah hayang tilu jadi hiji itu kendali. Dan di akhirat pasti ngojai. Kita kebal di 1000 tahun. Ngojai. Gara-gara tolak jelu jadi. Si ade nungan tegeu loba pisan. Perbedaan hukum darang akhir-akhir zaman kiwari. Nu ngadominasi di bagian keagamaan di selain orang NU deui kiwari adalah orang-orang Wahabi. Nu gede nama distir ku Amerika. Dek dijadikan Yahudi di Indonesia, dek dijadikan Kristen di Indonesia. Atuh aya na beja pamarentahna Islam. Pamarentah urang mun ngajenge bupati teh muslim, mukmin. Gubernurna muslim, mukmin. Ya, presiden atuh muslim sarua wallahu alam atuh bener jeung teu nama kamusliman nangan muslim. Menterina mayoritas Islam, tapi begitu berjalan di lapangan kos lain Islam di negara. Terserah apa kos itu baik. Baik, sing hade lantaran ditumpangan, dispuguh, diondang ku Amerika aya JIL, Jaringan Islam Liberal. Liberal teh hartena bebas tanpa ada kaitan agama. Ongkoh Islam tapi ulah aya kaitan dengan agama. Jaringan Islam Liberal. Berarti tidak ada unsur, tidak ada kaitan dengan agama. Islam mah Islam, ngan ulah diutar-atur negara jeung agama. Kitu keneh urusan-urusan kepribadianan. Atuh dek Islamna di mana? Nah, eta teh geus berjalan di urang. Beuing aya kalembur, geus aya kalembur nu ngembangkeun Islam jaringan liberal, gas rantek. Rantek. Jadi kamanakeun? Ya, ada kayak dikunci, cara dicikosi. Ulah. Komunikasi, dialog, nurapi, adu argumentasi. Menangnya na, kurang eleh, lemah mana elehnya. Menang kurang, elehnya na. Tawajjuhul khosme. Jadi adu harapan dua musuh, makin ngandal kendalil. Izharil haq untuk melahirkan benar kekubahan. Tah kitunya. Adapun peperangan ulah wakan kalau jadi priwit kan. Kamper. Cenah priwit mah berang urang sosoranganan atuh oh ya. Ya seorang make aturan-aturan di Islam ge aya aturan-aturan malah leuwih mantep make aturan Islam. Ya seorang keluarga ngaji, dagang, berpolitik, ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu dek jeung gereja di tengah-tengah lembur ulah diizinan. Sakitu kan ku KBH. Geus eueuh izin mah nya ge moal bisa kajeut hukuman. Sakitu. Masyarakat tokohna, ustadna kiaina kabeh jawarana sepakat ulah izin lurahna
camatna ulah tanda tah camat angel cenah kaboga duit teh kos kitu mah tah eta mulai camat dajal tong kos itu aya teh camat nama kitu tanda tangan duit ku ari puyeng we camat aya nu datang ka imah kula camat tanda tangan dibere saem teh gede lah saem mun gede gitu saem ya saem teh cak urang ketos gede ge cek urang pangodokan saem teh gede ai cek urang Tangerang cek urang Benteng urang kota saem teh tiga tuh lamun meuli mobil bae bangsa Hammer saem 8 atuh dibere saem teh mobilin aja kan mobil teh aya nu hargana saem 800 urang mah nganja ukurnya hongaran doang sabodo teh pas kumaha mobil teh jaho teh Rolls 1M,5 coba eta mobil nu kadar itu urang mah yang meuli motor Avanza motor kempeng teh hese eta nisbat di jelema gol itu saem leutik eta tanda tangan we kuarina ge dibere puyeng bae ka dieu salah ka ditu salah encan pae sia encan modal sia camat geura pae sia di dunia onam kuari panat jiga begaan ku pamajikan ayo nyari awak dipencetan kurang dahar impus di neraka dek minta tolong ka sa ngojai di neraka seuneu sakitu ada kalah saem teh nanaon saem teh leutik saem deuleu neraka abo Masya Allah, cek malaikat ya, kira ngojai saemen tak kadinya. Ya Allah. Iya dek, ulah sok dijual. Ya, mual kebal di dunia, mual kebal. Kok mau sama diberi 1 juta, 2 juta, haji orang tanda tangan. Ridho berarti pendirian agama luar daripada agama Islam. Asal ridho, bebas. Nolak tilu ke pemajikan anak bain kubro awas temenang dibalikan deui bolak balik ya ngaji lantaran diurang teh loba jasa nu tolak tilu hayang hiji bae nu datang ka kula ge cenah kiai lah tilu jadikeun hiji bae semuanya kain jaman tanah bapak kalau sia ka ditu hukum nu aing mah nyampaikeun doang jadi parakaeun teh mah bagus sia henteu cenah jadi ditu mah aya tolak tilu jadi hiji tadi itu sia tadi itu kadang nggak menangkan, tak kiaikan ku siapa? Kiaikan, lu di dia make tenang teh. Anu kredit di awal kiaikan ku siapa tadi itu? Tuturkan dah itu, singkel buat dia tadi itu. Tadi itu babarengan, kemana? Jadi itu tadi itu. Jadi kok ada yang menyampaikan lu bener, nak? Emang jangan salah, kayu salah. Wani kiai itu namun diadukan, boro-boro ngaruh hukum gelut bagi wani. Bener kan? Kalian tinggal nana. Beda kan saya. Ya Allah, ya Rabbi. Aya jelema nu keukeuh ya setelah tilu hayang rujuk deui embung balik cenah kula mah di dieu bae. Embung balik di dieu. Geumbana mah cenah kula mah hayang rujuk deui bae tolak tilu ge hayang geungeunangkeun ku kiai. Masyaallah, ieu budak aing nyen penjara heula gitu di dieu. Teu bisa. Bangok aya hiji kiai nu ngamenangkeun. Tolak tilu jadi hiji di Jati Uung aya hiji. Bebeja ka kula eta. Si Anu mana-mana. Tuturkeun sia. Di Citra manggeus teh make hiji 2 tilu pokon terus bae cenah mah. Kumpul sapi sama diri. Gusti Allah lagi. Ini sarwisina teh teu hamil, kosong. Kosong, keur hamil. Hamil disebutna. Sarwiti hamil al-bain katolak bain ku sebab hulu atawa sebab tolak tilu daeta teh alana pakotalaha wala kiswata salakina zayat teh wajib nganapakahan teu wajib miswakan iswak teh pakaian din sajabana teh wajib geus saya tambah wajib ditinggalkeun monah zayat tolak tilu kan sarwiti tutup pintu sigotaka Gitu hubungan naon tamangis pokona mah kudu bae wajib napakah teu wajib lalau teu wajib kiswah ngomong imaan ngeusan lain-lain deui geus kitu nya masyaallah wa yajib milin lah wajib napakah jeung kiswah teh ka awewe anu hamilaha kawewe anu patolak tilu laha kadoe hamilul bain
wajib mapakoh kaki Zaid ngawajiban merena pakakan sarwiti nu katolak tilungan kayaan keur hamil Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti diciku pakeur hamil ku hari ku ki Zaid teh ditolak tilu bain berarti geus lain-lain deui teh tetep napakah mawajib bae lantaran aya darahnya na di jero rahimna aya turunannya di jero beuteung nah eta kulantaran sakitu sanajan hubungan jeung sarwiti nama aya jeung nu di kakandung nama pan eta tetep hubungan erat jasa teu bisa dikumbah wayana sakitu wajib nganapakahan ge nganapakahan jang anakna doang aya anakna becan bisa nanaon atuh lantaran di jero beuteung jang nu ngalir ka anakna daharna mah indungna ngan dikenyotna di jero kudu jadi anak itu jadi lain kudu napakah cuma ada dan dahar teu bisa make teu bisa ai teh goblok teuing atuh atuh pan di jero teh di jero beuteung anak teh nyerotan getih indung indung minum susu eta nu dikandung ge ngarasakeun susu indung minum kopi eta di jero kandungan ge kopinya mun ngomong mah waduh pait teuing ieu mah mun ngomong mah naon mah nu dikenyot jeung nu disedap ku indung karasa ku anakna lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutang ketak mantep cenah buatan mana ye isukna waduh daharna jeung pedak nya gadaro bae tadi jero betul tuh lawan bae di dahar kadahar lantaran ngahiji nu bantak sok dipotong ku madu kontra kuserna eta lah jang nyalurkeun makanan kan jadi anak di jero beuteung nah eta teh kumaha kadaharan indungna memandak ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali minum bangsa anu asli semacam cai kalapa eta bagus mun bubuahan buah berenung bisa geser kapean tah eta teh naon nu di dahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa babari ku ari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra hayang tak kumaha kalapa koneng kalapa hejo bahkan dibeli jeung nu ngajual aja los loba tah eta bagus kan jadi anak bersih atau hehejoan ya ini bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna lamun bangsa ngeureus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna ieu serius mah serius saya cuma dari serius itu hideung menurut buat tetep ka kopi bari salah kotor ke jawab komo mun kopina Lampung asli pandamatur teh ieu maksudna mah dek nyaritakeun wajib napakah tetep kanu jadi indungna lamun indungna amir sanajan tolakna lain tetep bae wajib napakah mata suatu qaulin lil hamli dina kaul mah aya bangsa lil hamli ker nama tenganana wajib napakah soteh lain karena urusan pamajikan ya ari dirujuk mah teu bisa gama nya dirujuk mah teu bisa lantaran aya hamilanana kakandunganana eta teh ada salaki mantak lamun aya salaki boga anak di kupah aju pepegatan teu dideuleuh ku bapana teh tajak keheul ka indungna ulah disamarutkeun indung mah indung nu geus anak mah darahnya di akhirat tetep bakal neangan abah kula mana abah kula apa sih orang mana? Apa kula mah jang urang itu Pak Haji cakna teh. Dongeng lain patar kawis teu lain. Pak Haji cakna. Tukang nyandung. Eta teh urang paneangan kayaknya di akhirat. Kapali bae dipanggilkeun ku malaikat. Kula anak abahnya. Siap kunaon kapangina di dia. Ji, keur ieu kula pandek pesantren, abah teh daek mere biaya. Dagang abah teh daek mere biaya malah kula ditoler-toler ku abah teh aku ari malah dek nuntut teh kula ieu ku ari mah kula dek nuntut ka abah kunaon eta baheula kula teu dinapakahan ku abah ieu lamun lain mencampur teu bisa pokona mah teu bisa kula mah dek nyokot bae eta ibadah abah jang kula abah mah kajeun ka neraka ge sia urang dikitukeun ku anak mah rugi ka bida-bida pan kita sih gade anak urang nu di Cikupa anak urang di Bojong ya kurang anu di Belaraja. Ada anak malu anak. Unggal pengkolan ojek aya di dinya. Ingat deh, kalau enggak bejaan itu. Aya yang selamat sih ade. Kayak gitu mah yang dituntut di akhirat itu sabot.
Tuh, nah, lantaran lil hamli hayang metengan, maka wajiblah dinapakahan, wajiblah dikisah. Datang ke mana teh kitu teh? Datang ka ngalahirkeun. Beres, ngalahirkeun. Ieu indung nama teu wajib dinapakahan, kuari tinggal nganapakahan anak, anu geus aya di luar. Subhanallah wa yajibani wa fi qawli lillahi fa'ala wa tajibu li hamilina subhati ketan kawalan wawal tajibu li hamilin wajib napakokan wa hamilan subhatin tina subhat ya kizae ayanya sarwiti hajatan di imah dulurna barang geus peuting jeung 10 seabrai sarare kabehan jol aya ki holin neangan sarnati pemajikanana sarnati ngaranna tah datangga emang jeung sarwiti teh jangan benyana oh ieu meureun jeung di juru ye di juru ditumpakan ku niki holin teh barang geus beres dijetrekeun lampu jadi sarwiti juga lain sarwiti di sarwiti ge sudah teh kang jae orang kang holin jadi kesalahan kabehan koplo mudahnya sainan sarwiti teh rada lain deui sebareres jasa ngeuleung we holin ya Allah ya Rabbi ai sudah naik majikan naik sarwiti ge kitu sudah biasa lagi jadi berarti kesalahan teu doraka ka kitu mah tah itu kesalahan gitu mah beneran mah teu doraka itu sudah naik dengan salah tuh coba. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini tadi kesalahan saya tuh. Bisa coba. Kalau didorakakan kalau gitu, nyalakan kesalahan. Nyalakan kesalahan. Coba itu di sidang lagi. Bohong, Gusti. Ya abdi matu. Maksudnya ke pemajikan abdi. Ya pemajikan lah. Sini satu abdi. Dia maksudnya kesalahan. Iya, itu kan jadi salahkan. Tunggu adil Allah namun kesalahan begitu. Dikanarakakan. Tidak adil. Maka itu masalah. Itu masalah. Yang tinggal deh, nyalah-nyalah kemana deh. Tak berarti watina subhat eta teh. Ai praktea. Sarna teh sarwiti barang balik langsung puyang. Puyang. Hidup bae. Sekida itu di rumah kuna dia barang balik aja. Kubu bae Kang, itu pula ieu nanggar kasalah. Kunaon? Tumpakan. Kuda, oh itu ieu beneran. Sugan teh kakak. Mata kukulah jadi porosoton ge. Atuh teh porosot teh. Tadi nate nyamannya, jadi subhat ya teh berarti, nah jadi ini sarwiti kuari keur ngajalankeun hamil subhat ya kuari sarwiti teh lantaran ti kiholid, tah eta kumaha tah wajib ngalapakahan apa henteu holid ka sarwiti, neilah la tajibu hamilin an subhatin wajib oleh nganapakahan tanya sarwiti nu hamil sinawati subhat tetap wajib nganapakahan mas ala sinawati jae sia ada kizae tadi mangkaning temenang rejeng kizae temo nah ya idak subhat jeung kizae kisarela mun hamil teh mah 3 kali sucian mun keur hamil datang ka ngalahirkeun jeung kizaid mah geus ulah rejeung heula sanajan nya salakina ngan napakah mah wajib sebab pamajikan dana ai holin atuh ngarako di satu air iya holin iya karim punya kok kitu geus diatur ku agama geus dicaritakeun ku agama anu kaliwat lantaran Kangjeng Nabi moal waka maot lamun can sampurna nyampaikeun risalah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madu. Sarwiti bobogohan jeung kizae ai sarwitina asli nama ieu adalah urang Jawa Timur. Ai asli nama ngaranna lain sarwiti suminem dan barang datang ke Tangerang diganti karena menyesuaikan diri jadi sarwiti asal nama sumiem nah langsungnya ganti bobogohana jeung kizaid lantaran geus pohara jasa bobogohana kizaid nikah hayang hendak nikah ka sarwiti cak sarwiti teh
Udah nggak usah ke Jawa Timur. Emang kenapa? Di sini ada ini walinya. Siapa? Kakak. Oh, emang ada kakak? Ada. Sekian aja. Bapak udah nggak ada. Sekian aja kakak. Padahal bapak nanya ini. Ku hayang-hayang nikah segera. Atau kakak, nah tanya, emang ini kakak dia? Iya, kakak apa? Kakak kandung. Oh, saya walinya. Ditikahkan lah di dia. Beku kakak. Nah, hamil. Barang ketika saya 3 bulan. Barang 3 bulan hamil. Ngobrolnya lagi tetangga. Nah, lu emang udah kawin sama Sarwiti? Iya, udah. Udah berapa? Udah hamil 3 bulan. Di mana kawinnya? Di Cikupa, Pak. Yang nikahnya siapa? Yang walinya. Kakaknya kan dia kawan. Kan ada bapaknya. Bener lu. Ada bapaknya masih. Pak, kata dia kan dia udah meninggal. Masih ada. Saya kan tetangganya. Berderet rumahnya. Berderet rumahnya. Tetangganya di sana. Bener. Selidik kan itu. Tanyakan bener. Ayah bapak nak. Nikah apa sih. Lantaran ayah bapak nak ditikahkan di walian ku kakak. Salah. Kos gitu tah. Nah iya pasit ngarana nikah nak. Kudu tajdidun nikah deui. Perbaharui deui nikah na tah. Saya hamil, tah wajib napakah si Zahid kanya Sarwiti lantaran nikah pasid kate. Nah kalau udah dibubar lamun inget diteruskan kudu nikah dia tajdidun nikah ngarana. Tajdidun nikah teh kos kitu tah. Ari di urang mah tajdidun nikah teh lain kos kitu kumaha? Usaha mimiti dagang 5 ambruk. Usaha kedua deui dagang bonteng ambruk. Usaha nomor katilu deui milu jeung batur bisnis ambruk deui. Ya itu ambruk deui. Datanglah nyana ka Gunung Kencana. Datang ka ditu aya nu nyaritakeun ieu mah cenah jagana kudu nikah deui tajdidun nikah. Jeung saha tajdidun nikah? Teh jeung pamajikan ngaran ganti, ngaran salaki ganti, ngaran pamajikan ganti ajun nikah deui. Eta pas kitu oploan tong. Oplot ulah tah ulah. Begitu dah tajdidun nikah dilaksanakeun ku cenah. Dia susah-susah keneh bae. Pula tajdidun nikah mah di mana kesalahan wali, kesalahan saksi. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid diwalian ku bapana biasa holid dan saksina harita waktu eta jam 5 ieu nikahkeunana. Ieu saksi cek na idda ieu, cek panghulu. Saksina neangan aya jelema lulumpatan mau priwit deuk main bola ka lapangan. Make celana pendek ayeuna bagaimana? Main bola. Nah, ini saksian nikah. Nah, saksian nikah make celana pendek pasek. Nikah disaksian ku jelema pasek, nu tilok salat, rajin main bola, nonton TV teu eureun-eureun. Ieu tah, mun aya awewe dibonceng bae ku nya tah. Nah, eta ngaranna pasek. Teu tah nikahna begitu. Maka sing ade ge nikah teh sing ade walina, sing ade saksina. Kudu ahli salat bae saksina sing ade. Nanti khawatir jasa di zaman ayeuna lantaran jadi saksi teh asal tokoh baik. Diantarkan mana saksi dari wanita, mana saksi dari laki-laki. Ya, ini siapa saksinya dari laki-laki mah ini tokoh siapa ini lurah. Lurah mana lah? Lurah anu sok mabok bae cenah ieu. Jadi saksi nikah. Yang namanya yang hadir bae teu meunang jadi saksi forbil pertikahan, nu jadi saksi mah kudu ahli Allah Subhanahu Padahal hartina ali Allah teh nutukan ibadah ulah sambarangan dijadikeun teh teu sah lain naon teu sah. Masya Allah. Ini bangsa nu kali itu mah ulah jadi saksi, bangsa lurah, ulah sok bae jadi saksi ini ka ulah, baca ulah lah, atuh beres lah pokona mah. Sama ulah, bangsa nu kali itu mah ulah tah. Bangsa tukang main bola ulah, tukang beca ge ulah. Pakai celana pendek mah tukang beca mah. Silo pakai celana panjang heran aja buka bis pakai main daplet tolong ke tukang beca. Eta tukang beca di Lampung eta. Beli teh baru parah wah. Eta ulah tah. Itulah jadi kuduna ieu kana ieu. Nah, ieu menjadi saksi mah ieu nusukan di masjid bae. Tukang di masjid bae. Dan ditanya tuh orang lain sholat. Iyalah ya kudu sing taliti namun nikahkeun sing ade daripada acak-acakan ka ditu turunanna ulah asal keren bae mantak dina pertikahan teh kudu dinyanyakeun hiji walina sing ade nomor kedua saksina mantak nu kudu nama 3 bulan memeh nikah bapana geus kudu istighfar bae lain harita istighfar lain teh berenang kuduna di masjid de bapak nu nikahkeun teh salat berjamaah salat getol tanya dia getol amat 3 bulan dek nikahkeun anak mesti salah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo lain lah, mana balina? Yuk, istighfar. Istighfar tunggu astagfirullahaladzim. Nanti ke sholat, astagfirullahaladzim. Beres nikah ke. Makin celana pendek. Pesah nikah. Pesah ini mana malangan? Ditikahkan kuno pak sekret pesah. Masya Allah. Masya Allah. Walina, saksina, sing ade. Biasa iya.
Lainna naon ieu mah pandeg nyeun turunan pandeg. Jadi berarti sarwiti kabeneran nikahna jeung Ki Zaid teh pasid lantaran salah wali. Maka atuh teh sah pertikahanna pasid karana cek ahli usul fikih mah saeuna kayan hamil saeta teh la tajibu li hamilin an nikahin pasid wajib nafkah ka sarwiti nu hamil dina tikah anu pasid. Kultu ngucap kaulawala nafakota wajib nafakah limutadati wafatin kawewe nu diidahan idah wafat wa ingkana samilan sarwiti boga salaki Ki Zaid wari Ki Zaid namaot berarti sarwiti teh ieu mutadah wafat idah idahna idah wafat taetanya sarwiti kaidahan ku salakina idah wafat lantaran salakina maot teh wajib nafkah sami nafkah anu nagatu misalkan ada paeh dikubur. Paling karena hamilan sanajan hamil teh wajib nafkah geus eta mah berdikari sorangan. Nu wajib nafkah ka sarwiti, nu sarwitina ditinggalkeun maot ku salakina. Maot sanajan hamil geus anu nafkah teh je paeh salakina dikubur. Sabaraha jeung nafkah eta teh di masa-masa idah. Wana papatul idati mukadaratun kazamani nikah bae napakah idah tadi pasikeun kos zaman nikah bae jae pepegatan jeung sarwiti palaki di rojiyah berarti ijro masa idah kudu dinapakahan napakahna teh ka zaman nikah posir nikah bae lamun sarwiti teh salakina ieu adalah sugih berarti 2 liter lamun sadengan 1 liter satengah sapoena lamun miskin 1 liter sarua jeung kamari bae dan lain-lain sebagian laura ku bahak kabecina sarwiti urang mana ieu teh kabecina naon eta teh sanajan idah na ieu sarwiti mah resepna pecel lele nah beli-belikeun pecel lele atuh dina uleg bere sakumaha keur nikah bae itu keneh sarwiti teh ieu adalah tolak tilu. Boga salaki Ki Zaid kemudian kuali tolak tilu berarti paingan kebenaran hamil tetap wajib nafkah sabaraha nafkahna nafkahna ieu adalah kos ke zaman nikah bae. Wa qila tasakalna tajibul kifayah wajib cukup bae kudu akur jeung masa pertikahan. Cak sakawal mah asal cukup dahar bae lain sakumaha keur di zaman nikah mah lalega laluasa jadi mah asal cukup jang tanaga dirina bae cek sakawal mah kitu tetep anu mutabanna nafaqatul idah muqaddaratun ka zaman nikah bae wala yajibu dafuha qabla zuhuri hamlin teu wajib nikeun apakah meme jelas hamilanana Faida zoharo wajaba di mana geus jelas hamilna karak wajib mikeun apakahna yauman bi yaumin tiap hari sehari atau deuk disakaliguskeun bae ila hatta taboah sehingga datang ka ngalahir itulah carana dina nalika pepegatan teh di urang mah pepegatan teh asal di pepegatan geus padahal mun aya anak mah digerogeun tah atau tolak rojahi mah tak eta salilahnya ngalaksanakeun idah tetep bae wajib diropea ku salakina masih aya dina kakawasaan salakina wala tasqutu bi zaman al mazhab ulogur tegugur ieu napakah kuliwatna zaman ku berjalanna zaman netepan kana mazhab sarwiti ditolak ku Zaid tolak rojahi berarti 3 kali sucian wajib diberi nafkah salila idah kulantaran ke Zaid salila idah teh diberi nafkah ka sarwiti datang ka lepas idah datang ka satahun ka eta satahun henteu didele-dele di sarwitina tetep bae sanajan geus satahun eta utang dina idah eta ditah hutang jangan apakah tetap bayar untuk kusadung aja sekali masa tahun kemudian sekur dibayar wah dibayar dan dibayar anda sehari nunggu sepegatan yang ada kata laki nunggu sepegatan baheula wari inget ieu teu mere apakah masa idah harita sedangkan 5 bulan nu hamil misalnya nu hamil 5 bulan atau aya nama di tuan tolak rojahi 3 kali sucian normal sabaraha 3 bulan misalnya teu mere apakah wari mah datang ka potongan. Waalaikumsalam. Saya, oke, sok aja ingat bah.
Ada, baheula nu sok acitrat teh. Enak lain-lain deui. Atuh lain-lain deui, jauh di jaga sinjuan di dia sinjuan. Beul sindek deui jadi deui wari kosong. Sakumaha beca kosong. Nah, ieu baheula keur ditolak teh ya. Jadi kula ninggalkeun kakak teh eta penteuna apakah 3 bulan. Ieu mah kula melen apakah endeuh ngodoan apakah baheula teh beusi di akhirat itu ditagih. Sapoena eta sabaraha duitnya eta apakah. Oh, sapoena eta 1 juta jeung. Mana enak apakah 1 juta. Ya sih sapoena dihitung bae geus lah pokona mah 20.000. Sedengkeun di dinya aya 3 bulan. 3 bulan teh berarti 3 kali 3 bulan teh 3 kali sabulan teh 30 poe. 3 bulan 3 kali 3 berarti 90 poe. Bisa tara 100 poe lah. 100 poe kali 20.000. Berapa? Hah? 2 juta. 2 juta apa 20 juta? 2 juta. Nah, bener saya hitung. 2 juta. Nah, boleh ditanya. Bebasnya. Itu jangan bebas. Lamun urang teu dibayar di akhirat dong rugi amat. Ya Allah, sehingga ada. Itu gugur ku sebab geus zaman tapi utang sama lantaran tanggung jawab urang nu teu dilaksanakeun ku urang. Masya Allah. Asana isu kayak datang kan ini ya. Aya kajian ku kumaha gitu. Bayar hutang. Ada ulah kapanyawan kuno kolot bae kuno dieu mah. Jadi pajar bobogohan deui ge. Ya, wala tasqutu bi mudi zaman alal mazhab faslun wallahu a'lam. Ngarusa. Aya anu mungkin ngarusa. Kata pula. Wakil kan itu desah kene bae. Galar kudu tobat. Ulah jadi pakai. Ngecek Imam Ghazali mah lantaran hararese kabeh ge atuh geus diperbaiki bae di mana dek nikah mah nya ka para wali-wali nu dek nikahkeun anakna. Wayahna memperbaiki diri bisa-bisa. Kadanan ku 3 bulan mah saminggu heulanan nikah. Teh ieu rada deresan Imam Ghazali mah ye supaya rapi dek ngawakilkeun supaya jadi wawakilna nyanana supaya ngarapihan diri. Itulah bagi jelema nu endut nikahkeun ulah polos tomo terus bae maksiat lantaran bahayana nikahkeun anak teh. Komo haji wakil ka wakilna saruan nama pasek keneh bae. Mari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asih. Larangan keras antara mukminin jeung kafirin. Aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani. Ulah sama sekali. Ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah bae sama sekali. Nyana mah ba'duhum awliya'u ba' sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh dek ngahancurkeun Islam ima heula terus datang ka kuar huhahe tetep dek ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya, di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis. Ye hese dileungitkeun moal bisa tuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takar. Geus pasantren kos kieu. Aya bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Terus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Terus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kieu. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handal, aya nu ke aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein.
hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najib ge sakitu ge lumayan. Walaupun diisukeun aya persekongkolan, tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis, masih keneh hebat, masih keneh luar biasa. Ayolah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara anu dihancurkeun tanpa pamrih. Geus puguh Irak, sasaran kedua negara anu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang deui bakal jasa, tinggal tunggu waktuna bae. Mantaknya nama daripada lemah, mendingan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya res perang di Iran mah, sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran, Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang sih kau bangis pokoknya. Sebab didiknya ayat citra, nah eta pusat didiknya. Masya Allah. Didi itu maka senjata anu ampuh F150, ari orang Cikupana make pepletokan ceker. Mangkani tak ada rok lagi eueuh. Geus siap bae nasi urang Cikupa mah kumaha. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sedunia teh termasuk kuat Indonesia. Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagon nya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi ieu Indonesia ieu tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah alhamdulillahirabbil alamin sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana. Negarana, pemerintahana, rakyatna tetap anti Amerika. Kaja deui ku kumaha ge, nu penting mah sarolat, garaji, ibadah, geus biasa kitu. Pokona mah kayak ujung-ujungna mah tenang we perang we kajeun ku kumaha. Yakin jasa ieu perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100. Ieu perang jasa ieu kumaha perang atuh. Nggak kumaha teu perang mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih keneh make Quran. Berarti pajiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere dididik, ditanggal liberalkeun. Jieu ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengsirikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malambat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa ka Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing tapi di Indonesia masyaallah. Tita ulah ta ilah hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS tita ulah. Malah make sapeker ilah hadarati. Sial cenah teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda. Nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang malah harasup Islam aya naon di Indonesia luar biasa istimewa alhamdulillahirabbil alamin seger bae di Indonesia komo muludan mah do beres mawa berkat seger eta iya teu bisa dileugitkeun teu bisa. Mata kalau mau nanyakan pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu sih iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah. Lain lalagaan sebab di golongannya anak malah sudomo. Sudomo teh lain jelema leutik. Kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia kristenisasi. Modalnya na bae miliaran encan ti ditu. Dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomongna Islam bae cek nyana teh jangan sekali-kali ikut agama Kristen. Salah itu cek kan. Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomongna ge. Salah total orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Tidak ada. Lalu dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Ti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya kitu perkumpulan dewan-dewan gereja. Ngabahas tentang ketuhanan yang asli. Dibahas.
bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar anu gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung ketiga Tuhan itu kan satu. Maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia. Jangan jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tak kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristeunkeun Indonesia ngomong salah itu. Coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaran ada ditimbulkeun deui, sedangkan cak Kanjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kanjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada kisra setelah mati kisra. Cak Kanjeng Nabi bener ti Kanjeng Nabi kaisar jeung kisra. Nah kadieu kekaisaran teh bahasa Kanjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja neuk ngaburkeun Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah, setelah katujuh ti Paus Panas Yohanes nu kamari modar. Nah, kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur meujeunna luar biasa. Anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyana paus na coba. Nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang. Bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah, guys, kan eta mah urusannya anak. Dek nipu urang mah, dek nipu Al-Qur'an, dek nipu mukminin, urusannya anak. Urusannya anak, urusan urang mah urusan urang be. Urang mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al-yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani. RW ulah Nasrani. Lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh, leuwih parah tuh boneka-boneka aya di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadarnya hobae. Asalnya hobae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tadi urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh nagara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng, sing hade engke mah unggal masjid, hiji gereja, hiji masjid, hiji gereja, hiji masjid, hiji gereja. Lain kasap nini urang lantaran penggede-penggede di luhur setelah berjuang. Ieu menandatangani demokrasi. Nah, ieu demokrasi teh kos kieu ieu. Ya, dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana. Tetep we nu gede makin gede, nu leutik makin leutik. Nu gede ngegelek ka nu leutik, nyepak ikut ka nu leutik. Ieu adalah HAM kos kieu urusanana. Sapira hukum buatan manusia. Moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna, nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun, nu tahu ieu mah kieu, tahu itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun. Buktina teu dilaksanakeun ieu teh. Eueuh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim. Berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin. Itu negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil
alami di tengah-tengah kebobrokan negara lantarannya teu make Al-Qur'an, berarti bobrok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia. Di tengah-tengah kebobrokan pemerintah, tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh. Anu geus 12 kali jadi wali teh. Wali. Aya dijadikeun ulama sholihin, loba sholihin. Dan lain-lain sebagainya. Inilah di tengah-tengah kebobrokan negara, tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah ih kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah jeung tereh paeh. Kredit aing mah moal aing mah bunga bank aing mah moal kajen teuing yang sia tah mah. Urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah. Nyaho sadeupa deui nyaho dua deupa deui bakal paeh. Nu geus mah geus. Loba tadi Indonesia mah nu sekarang itu. Mantan pemerintah baik, mantan DPR, mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah macam kula aut-autan kiai gua mah hayang ya tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan. Berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sebenarnya. Ceurik bertentangan camat bae loba nu bertentangan jeung nuranina. Sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain kieu didikan awal nama basic nama jadi teh alif jabar abe jabar ba. Ieu teh lain kieu tapi ka dieuna. Nah kulantaran nafsu tak bae jadi bupatina atawa geus kolot. Masih kene ngan geus kolot merenungnya anak. Eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade. Ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoon ka alif jabar abe jabar ba. Aba minjabar ta ma ta jabar ta mata si jaresi jabar jasia mata sia. Sing hade eta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto tah putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam bari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumal jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim sedangkan cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim sing ada urang teh ulah termasuk jelema nu zalim فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdullah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik teh ieu bakal kadeu nyanang kegegeraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besi kakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha sedeukeun kepemimpinan Muhammad teh can jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah mani nyalindung ka nu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cek sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna kondak ketika teh Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehanana kieu Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang di embargo pan ku Yahudi hese dahan hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang
Geus aing mah kajian ku kumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae. Kajian ku kumaha ge tetep bae. Eta padahal mah nyana tadina babarengan jeung mukminin, tapi ketika dak berhadapan jeung kafir, nyana endahan ngadukung ka ditu. Cak Ubadah bin Somit teh teu kitu. Cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajian ku kumaha ge tetep bae. Deuk ngadukung mukmin kula. Geus lila hirup jadi Yahudi. Geus lila kula bergaul jeung Nasrani. Jadu jelas urang teh ngan saukur nindes doang. Ja nu sebenarnya mah kebenaran mah tetap aya di Muhammad, tetap baik aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani, kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae. Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kuna naon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kukuman tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah cak nyana teh cak nyana munafik aing mah kajian kuku mah ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu teh hese dahar belon tah Abdullah tah eta teh diperbincangkeun gitu Kanjeng Nabi panteu nyahoan maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeraan bae dedeuhan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeule jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyahoan geus ku Kanjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsha bari mentah hampura ieu ka Kanjeng Nabi kami berbalikna ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik ke rombongan Yahudi teh ye kami terarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres bae disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna malah anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo mending kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolot. Eta pas kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang saeutik itu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak bae dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta kos ka itu prajurit teh lah yang daripada pae berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurangi kos kana ditu masyaallah ya kari atuh kiai geus sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae panggil ku Golkar ayahna ieu bae ieu bae naik panggung edo nu kamari mah mawa takrib nu kamari mah mawa riad gua ari mah mawa anak map edo pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna nu mantap kiai ararembung ge lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riad aya di panggung hedo sakala ditolol teh kiai barosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik kiai Golkar rata-rata muridna baralik nyana sok mikiran kunaonnya caca aing cenah maca kitab gitu-gitu keneh ngajelaskeun gitu-gitu keneh hate sia kiai goblok sama golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu panu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup ta eta Allah nalekeun tolol da budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tama kiai itu melain kiai oh memang pinarakalna sia cak lain kiai sial ada kumaha tah hidup-hidup kos gitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riad kabelah ditu nu kurang dibaca tadi kabelah ditu nama atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh anu mantap teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto namarahannya na marah tinggal marah aja teman Allah nu teu ngalakukeunana sebab naon lain disungut lain di hati aya hatena Golkar aya sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik ge ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan beusi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun
gitu tak teh mun dijerokeun mah kurang jangan aing mah sia katipu nya gentengan katipu sia teh ah berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan seukur dibere motor doang leg sia motor oh jerona kos gitu cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon selama aduh juri bermauk numpak kuda berkadi eta atuh ya isi mah kedel ngebengong ngonon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah namun tak mangga bae endek mah ulah urang nah sebabna aing disarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh ngagugulung nu sekarang itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana ngahayu-hayu hukum-hukum menang manusia lamun nyaon kiyaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapakeun make sedan oh di hidup-hidup masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek ada dair naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja kira teh bang bagus tengahna aing awewe nu tengahna aja tolol teh kiai aduh sagada dipapakeun dibere 3-4 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun entek teu percaya lah daripada aing santri oh nya yayasan aing emang orientasi ka dunia bae terus pelompatan aja pelampiasan nya yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat tim mimiti dekat didik jelema nyen ibtidaiyah sanawiyah le eta mah rada dari suka kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manyen yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beuki bau maknawi aya damban mah tuh make minyak izani maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau teu karasa lain tobat tambah leleb mun deuk make Al-Qur'an atuh bacakeun geus ngaranna bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los ka ditu sok saya terus kendaraan moal kebeli paling 1000 tahun doang los ai santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ai kudu milu aduh ing liwat dari tetetet ayo kiai sorban wae udang-udang oh ieu mah liwat ke kompanya gula mah liwat deuk kayak gitu mah terus make sorban make jubah deui jubah mah pada di salat kiai tolol ai gula seri bari jadela ai kiai aing wau geus eta bener aja acak-acakan tadi acak-acakan nang acak-acakan nang Allah tuh lantaran lain di hati lain di sumut beres kos gitu Islam naik kiai nu hidup-hidupan kos gitu teh kudu didoakeun gua saja uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manu mantek ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus ka ditu namun kami aya kasusahan balaya miruna malaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu entak cek Allah fa'asallahu ayati bil fathi aw amrin min 'indi maka manawa Gusti Allah ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah deuk ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung bawa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatia padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asallahu ayatia pasti Allah bakal ngadatangkeun bil fati kalawan kemenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lilik kana dunia telurak lilik kana materi telurak lilik kana makhluk fa'asallahu ayatia bil fati pasti Allah bakal ngamenangkeun pasti jasa ieu teh fa'asallahu ayatia bil fati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrekeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tadi ke Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatia bil fathi
pasti Allah bakal mereka menangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah pasti ditulung ku Allah eta ka Kangjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehna ilai kalimatillah beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dinna ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deulna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok dae ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngeraup keuntungan proyek ciu tuh mantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nya kelemahan Islam adalah duit cakna dibere ku nya dek nya naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lah baik menang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya geus bae bisa ngomong cau au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya lamun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dek nyin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teu beta kiai goblok beta kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae aja jadi itu kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jangan kelemahanana nu mantak geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nuludanya teu kudu hayang berkah kecuali gede cenah kieu masuk kitu memang kitu sabarang di urang tuh Fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslim mah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengeun lah jarjana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh nyaho ku ari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep bae nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh tolol tanggo kitu teh goblok eta jelema nu kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok aing ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah lain bukan haram dah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit haram kredit zaman kuarita haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka ayeuna nah ulah ka ayeuna mah butuh siapa ulah itu tuh mah nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae di aing mah ngaji atuh aing sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing sarua ngredit sia ngredit ulah marah teu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna di hareupeun mah subuhun daud tapi ditukang mah meurepan tah eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin min indi Muhammad bakal kanyahoan ke ge
kade kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan kegeku anjeun Muhammad bener bae nu tadina Abdullah bin Ubay jeung serombongan anak di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad baik tapi ternyata kakara diharapkeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep baiknya ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener baik rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin maka jaradilah para munafikin teh nanaon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadi nyana akhirna kabuka isin nu mantak payusbihu nadimin atau akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teh iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi ku ari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda imanihim tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngarobrol hareran kabeh heuy kuna coba orang karumpul di cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay dihareupeun mu Kangjeng pohara amatnya depakna depak luar biasa jadi urang munah pun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa ih eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya nanaon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depakna ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa kata Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon kitu pannyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak jana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh ieu urang ka maneh ge babarengan kacai dari saleuy ka darat dari saloga kayu urang babarengan sasapa pahit sapa manis pokona mah ieu urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari jaga horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapitu cak mukminin teh eta teh ngarobrol kos dari itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan satuna pinterna nu luar biasa mun kurang kadele di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun aya kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay maka ku ayakul ladina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi kajual heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tadina sumpah jana teh ngubah sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah ge cak nyana teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung marane sumpah make innahum la ma'akum ieu bahasa mukminin bahasanya nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuh pancak nyana teh cenah innahum lama aku nyana teh apan cenah deuk babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka ditu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganna munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang ge persis jasa masyaallah eta si budak eka panggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya ku mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hatena mah masyaallah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanes urang harita mah dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu bae urang mah ngarobrol teh tah munafik teh kos kitu mah tak sing ade basa anu mendak nah handap teh sing ade
si hade soang be soang mun keur anjeun kitu aya urang teh ka handap parek macok soang eta masyaallah eta soang iya karim mah munafik teh atuh potongan soang orenganan ya Allah ya Rabbi itu kan padahal ini sumpah bil bainahu ma'akum tapi ternyata orenganan aduh ampun mentak abitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata korenganan nyana dulu ka Yahudi habitat amaluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh Lantaran sakitu atuh fasbahu khasirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyalaheun, kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bawahnya munafik isin. Di akhirat tangga disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Dalik mata sing hade di lembur urang ge loba jasa. Aya hiji di hiji daerah dek nyeun gereja. Kemudian kabeh menentang. Aya ustad dibere duit rada gede meureunanan. Ka masyarakat nu tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nya mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah dikira deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu bejeula di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nya mah bergerak melalui gereja. Beda dengan Islam, masjid teh hanya sekedar sok ngaji, keluar, masalah. Ada bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Artinya perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Maka aya gereja, bahayana gede jasa. Kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya kiai munafik. Kiai munafik eta lakus kumaha sih? Naon nu dibabaca ku nyana Quran. Pan urang teh ulah rasa komo hidup mah bahaya jasa. Bahaya jasa kecuali orang geus jadi wali, kemudian orang jadi pemimpin, jadi gubernur orang teh atau orang jadi bupati. Nah, masuklah ke gereja lain dek ngadirikan gereja, dakwahlah di jero gereja. Supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegedean asup ka gereja, merelah petuah. Aya hidayah asup ke jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah dek mere hidayah meureunanan ternyata asup Islam awalna ieu penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja kitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini keluar nyana konsultasilah nyana jeung Hamzah konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam. Nu kuari di Bandung teh awalna ngadengekeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ka Tasikmalaya terus ngobrol jeung kiai asup Islam. Tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap apa asup ke gereja dakwah silakan tapi lamun ngizinan bahas sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibere jeung Samsu doang abah ngebul. Ya Allah, lain bere pirunan atuh. Tolol teh budak. Masyaallah. Salametkeun yuk diri urang, salametkeun yuk keluarga urang, salametkeun yuk negara urang, salametkeun yuk bangsa urang, abeh urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuturkeunlah ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tuturkeun para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala.
nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandai ka sorga, ninggalkeun ahli-ahli dunia, ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia, urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga, tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Amin sakali. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun, keluarga urang, anak incu urang disalametkeun, tetangga urang ge disalametkeun ku Gusti Allah, batur urang mukminin mukminat disalametkeun sehingga urang bener-bener menang ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu